imah wah. Bi. Kemana cenah? Imas. Aya naon ya? Hayang ulin aing teh ka dieu. Ih aing mah meuni pangling kieu imah teh alus ayeuna mah. Atuh da aing mah jelema beungar sia teh loba duitna. Komo teh lebaran mah teh dialuskeun pangirim budak kamari. Oh Allah, aing mah loba duit maneh mah nya. Atuh. Aya peureun naon sia teh jejorowokan aya goron aing ya. Lain atuh panan ieu teh rek puasa geuningan heueuh. Anya terus tahu hubunganna jeung Atuh aing. urang papajar yuk ah. Gawe atuh hayu di mana? Hangan aing mah teu boga naon rek nurut we ka maneh heueuh. Maneh mah Harayang teuing aing mah. Teu udunan mah teh harayang teuing mung mah miluar di mah. Apaan sih mah loba duit ieu? Ampun teu boga duit. Anyar teu wesel lain ku budak. Geus dibelikeun kana cit ieu. Aingan atuh Asia mah atuh hayu aing marek nurut we ka maneh. Teh harayang teuing di mana-mana ge ngaliwat mah kudu udunan. Jorek itu sorangan ya ngaliwat Sia mah. amit-amit kitu ih aing mah. Ka mana euy wayah kieu ieu teh ador-adoran. Barek ngalah naon deui eta teh cenah. Nya eta ibi bingung urang teh rek bulan puasa teu gadeungeun ajang sahur. Aya teh rek neangan bayawak we ka Cibala. Sugan we aya. Si jual mana ranehnya batur ngabungah teh meuli daging hayam imah kalau rek ngalah bayawak. Sia teh mah geblek geuningan kitu jerukna. Tong batatanya geus bisi kabur liar bayawakna. Aku kumaha ieu teh rek moal pajar teh Teh harayang teuing udunan mah jorek itu sorangan sia aing mah teu duit rek balanya. Amit. Ongkos cina teh gablek duit tapi rek balanya. Geus kitu rek balanya heula. Ih aing amit-amit si eta mah. Ieu mah bea. Nah kumaha tukang ngagiling cenah ku tika bubuh kieu jadi beuneur. Kade bisi labuh eta umur dinya tenanan. Nah kunaon deui keur naon atuh euy ya ge deui. Keur handeas tapi handeas nyatakeun balik ngagiling ku tika bubuh kieu nya sabet kumaha mor kitu. Nya di mana eta ngagiling teh? Tidinya ti Bahrudin. Di Bahrudin. Ti Lebah. Pantesan kudu dinya mah goreng wae ngagiling ieu. Eta kedua. Eres moal atuh ieu teh papajar teh cenah. Naon geuningan suga teh mah tulus wa teh. Nya tulus atuh piraku deui henteu pare teh geus tradisi. Heuh nya rek puasa. Biasa mah suga puasa teh. Pageto. Asa teu karasa wa nya puasa ieu. Heeh, nyatakeun memang tahun-tahun teh nya mun asa teu karasa hirup kan teh kieu keneh. Heeh nyatakeun Atuh hayu manjangan duaan ngaliwat teh, teh rame. arajakan batur atuh asa. Oh, ajakan si Tarsi hayang di imah. Aya beureunan tadi mah suka sampai gorowan kumaha. Oh, Tarsi. Wah urang mah rek deuneuh Tarsi. Akar Oh, kasrokan. kita tas sekalian Biasa biasa urang nurut. hiji keun urang isikan. Oh, kade bae. Tarsi, hayu atuh papajar teh erek moal. Aya naon wa? Hayu atuh erek moal papajar teh. Hek eta ajakan nu lain si Edas kitu jeung batur. Oh, mohon wahyu. Abi bade kasih data lah. Tarsi. Hek eta kade heuh si Edas na singan titah udunan 10.000 ewang we jang meuli dengan sanguna. Oh, nya mohon wa urang carios teh. Itu kunaon cenah hayu we gugutrut. Tapi mama tak merenang tara di angir gitu cuma itu ya Allah ya Rabbi. Mama bade amangnya. Heuh, amangna kade tong Bade emang-emangan. Tong jauh teuing, heuh ulina. Itu heula panas geura ieu teh. Kade hek deui tong sok papanasan kitu. Ngan jajan. Jajan-jajan ngeunteu boga jajan teu boga duit. Hayang atuh cah. Salah malatu. Engke we engke kitu cepet ulin mah. malatu Pan mah teh can gawe. Jajan, aing mah yang jajan. Ampun aya maneh. Kitu. Nya mahnya. Ngecek kitu. Aya wae cenah teh. Ieu mah di imah mah di babalatak ai sia teh beres. Masih tadi dia geus aya 100 balikan. Kayak minum aing mah Ih anjir ieu pare kuat numpuk ieu. Gaya sia mah euy. Anyar panen sugan. Bujang wah anu bos Aji mi HP di dieu nyetakeun ngaheurina keur mah imah leutik hese kai ka aca aya. Baru nya eta teh sugan teh nu maneh padahal nu bos Aji. Anu bos Aji wah Atuh kan bae piraku teh ingeteun barang sugan mah rek sakaruh. mun ingeteun wah tapi nya sugan we atuh ingeteun nya. Heeh, piraku hayu atuh ngan diome wae eta beas teh. Ayo atuh aya teh urang nyisikan Heeh. Loba budak. Kuy, ada nggak di rumah kuy? Apa kuy? Oh ada nih. Ya ada dong. Silakan masuk ayu.
Silakan calik dulu. Ih teteh meni berangkat. Nyata kencan beres-beres ya ada Poska cuy. Inang Desi Uha. Poska Ngajakin mojang-mojang bersenandung. udah rasa Prudi. Ember. Iya, ayo cus. Santoy. Ikut dong. Yuk. Yuk, sih. Tapi harus patung-patung pancoran. Ih, tenang, Nek. 10.000 sewang-sewang. Ih, tenang. Kiki banyak dutrenya. Ih, ya udah, yuk, cus. Yuk, cus. Cus. Ini ada lumayan buat permen. Si Bariana kemana ya teh? Apa tadi kita ngalalalab? Oh, kaditu. Sekalian dititah maju ju mau. Sekalian apa tadi teh Cikami teh kitu. Nah, si eta si Tarsi deui si Edas teh mana? Can ke Luar dalarieu. udang teh meuli lah kitunya. Heeh. Deungeuna can kabeuli meuli naonnya mah asin we kitunya mah. Ah meureun jeung asin we. Atuh meuli-meuli daging hayam ke malah karek setengah kilo mah nya asin Oh, hungkul. daging hayam meuli, asin mah meuli dah. Asin mah kudu Nyaho atuh geus pasti liwat mah kudu jeung asin, selalu harus ada asin mah. heeh mengeunah. Nyaho atuh Budak ge ting kamarana di jeung salaki teh can Heeh, balik. biasana sok eta eunan. Meni lila ibi ngalalalab teh ieu saungna teh asak geura nih. Heeh, burukeun cenanya. Atuh palang ieu ngalah daun popohana oge. Eta maneh ge kada ada di situtungan hayo we di saneungan. Nya tak kecar asak sakedeung di ibi teh awa. Oh, eta teh melalap memang kewe lah pisahkeun atuh godogna. Sok pahit nih jika yang liwat mah. Rot Manila mesti root pasti lila. Rot Manila mesti root pasti lila. Rot Manila mesti root pasti lila. Betar kudu bedak. Sugan mah teh. Manya sakitu paling santri dia dianggap hujan. Asal loba jelema anu selang-seling ayeuna mah. Oh, kada apa laur eta. Nya eta efek minyak mahal banget. Heuh bangunna teh mah nya aya remote di langit geura mah. Manya deui aya remote di langit. Heuh geuninganan ih. Sugan aya laut meureun di langit. Teuing mah aya nu balap oge gini kana. Edan sugan eta mah kena. Sararane di komai pamarentah ieu teh. Barang di bancosnya euy. Urang mah tok tujuan aing bae. Anu rasa turut-turut mah. Gaulung aing mah. Ari keur murah minyakna eueuh. Ari mahal. Minyakna aya. Beli gaulung aing mah. Ibi ya. Gorohan ini teh geus asa kitu ieu liwat. Oh, hek bae atuh heula. Eta tuh heula. Naon ngeser ka asapnya liwat teh? Oh iya geus asa tidak ada mana ada barang ka mana cenah. Wah, iya cis teh. Oh, dia kan atuh. Oh, kayak orang balikan karena asin. Ari si ambu jeung sini nih kemana tadi ajaknya? Numuan heula si di bariahna eta eunan singan neang heula si emak pan jeung si ambu geuninganan da cenah hayang eta eunan Aya naon geus asal recet dirinya teh sora si Edas kirinya si Jubariah aya naon. Dapat wae karunya lah. Ya. Si Mas tuh. Ibi hayu ka dieu urang ngaliwat, hayu urang taruang urang putajan. Rame enak. Ah teh harara yang teuing aya si itu mah. Naon ka aing lain? Jor we atuh ka itu ari moal miluan mah. Ih bari dasar urang ngiluan. Naon tadi ge dahana jeung asin. Harara yang teuing aing mah. Lah sia kos nu tarangakan asin wae. Geus sia ieu itu bisi sulat ka aing geranya ah. Ah teu kudu gini tita aing mah darek balik. Dasar sia si Agul gini gelo. Naon sia maneh oge medit teuing banghar ini moal sia bisi sulat ku aing. Wah geus teh tong di layeun atepkeun. Mana atuh cenah liwat teh uing hayang miluan cenah. Atuh mah. Wah sia geuningan bae samuna ge ah. Sudah kesel aing teh Kena atepkeun ah atepkeun. Astagfirullahaladzim. Aing mah kumaha daharana oge. Aduh mahe ah. Oh, aing mah nih teh atuh jenanya. Make gaya koyo kitu. Bahe mah teh aya aduh we ah. Tong usah jadi dibaca oke.